Ngadaptar dina zaman kuno di Jawa Kulon aya kerajaan anu disebut Kerajaan Katatengguhan yang anu dipimpin ku raja anu bijaksana Prabu Sawartalaya sareng Ratu Purbamana. Jalma-jalma hirup sepi, damai sareng sejahtera. Tapi hanjakalna Prabu Sawartalaya sareng Ratu Purbamana parantos henteu dikaberkahan sareng murang kalu. Janten kahariwang Prabu Sawartalaya sareng Ratu Purbamana. Henteu kapikiran Dinda entok matak mung saring-saring sepanjang waktu. Upami anjeun tetap sedih siga kitu. Anjeun bakal hanjelu oge. Kumaha datangna anjeun moal hanjelu anjeun parantos nikah pikeun sabaraha tahun tapi anjeun henteu parantos kaberkahan sareng murang kalih. Supados Ratu Purbahana moal sedih kumaha sireun ngangkat anak sire. Panginten tiasa ngirangan kesedihan ratu. Henteu kuring mata hoyong gaduh anak angkat. Leres penasaran. Ratu Purbamana masih keneh nangis. Sadaya waktos. Kanda bakal nyobain duit. Kanda bakal angkat kaleuweung di penjara sehingga urang gencang kaberkahan sareng urang kali. Saya harita upami memang anjeun kedah angkat kaleuweung pikeun tapa ke kanda dina pun salat oge kudu hati-hati kanda. Ya. Urang bade bertapa di leuweungnya. Sok atuh akang ya. Ini Prabu bade angkat kaleuweung pikeun tapa. Di lawang eta Prabu terus-terusan ngadoakeun keberkahan sareng murang kababaraha ti harita angeunna nyangka Ratu Purbamana oge mimiti hamil. Sadaya jalma bagja pisan aranjeunna banjir karaton kalayan indah. Salapan ti harita Ratu Purbamana ngalahirkeun saurang putri. Murang kali awewe urang geulis Dinda sareng katingna lucu. Leres kanda, urang kedah bersyukur yen kami tungtungna parantos dikabulkan sarang anak. Leres Dinda putri kami oge manis sareng lucu pisan. Janten kumaha ngaran nami urang Gilang Rukmini. Kumaha anjeun satuju antapi henteu? Ini satuju. Ampun tuanku, ieu ti masyarakat ngantarkan rupa-rupa hadiah ka Putri Isis. Eta oge sumbing kongret kelahiran Gusti. Nuhun paman. Dinten kalangkung putri tumbuh ka awewe rumaja anu paling gelis di sakeuna nagara. Dina sababaraha dinten putri bakal umurna 17 tahun. Janten pangesi negara eta angkat ka karaton. Aranjeunna mawa rupa kado anu endah pisan. Prabu Siliwangi mengumpulkan seueur hadiah teras dikumpulkan di karaton. Prabu Siliwangi tiasa nganggo pikeun kabantingan jalma-jalma ngan ukur nyandak sakadik emas sareng permata. Anjeunna nyandak ka tukang emas. Pak punten ngadamel kalung anu geulis pisan. Pikeun urang kali awewe. Kalayan panikmatan pangeran anjeun. Tukang emas eta dianggo oge gancang kalayan hatena. Anjeunna hoyong ngadamel kalung anu paling indah di dunia sabab anjeunna resep ka putri. Ulangna sumping. Warga negara tina ngariung di alun-alun karaton. Nalika Prabu Siliwangi sareng Ratu Purbamana sumping, jalma anjeunna kalayan senang. Salam wilujeng sumping. Nalika putri gelis tampil dina payun sadayana kagum kaendahanana. Wah, kumaha gelis putih Raja Sawartalaya. Abdi timburu pisan ningali eta. Cinta Gilang Rukmini dinten ayeuna anjeun milangkala. Abdi nasihan kalung ieu ka anjeun. Kurak kalung ieu mangrupikeun kado ti sakumaha nagara.
Anjeunna cinta pisan ka anjeun. Anjeunna nasihan hadiah ieu sebab eta. Ah naon kalung ieu awon abdi teu hoyong nganggo eta. Ah, kalung gelis dijen tina emas nembe dialungkan ke putri. Kuringnya henteu nyangka putri enjen melakukan hal seperti itu. Ujuk-ujuk Cinyusu muncul tina halaman palataran. Caina keluar pisan jadi beki susah. Ayo cai. Hah, ujuk-ujuk cai ieu ngalamun bahiji balong letik. Entong ieu teh banjir, banjir. Saatos kejadian eta, masyarakat ngagorowok dina kabingungan, panik, kasihan sareng ujuk-ujuk istana dipenuhan cai sapertos danau. Maka danau ageng-ageng sareng tirelet karaton. Teras nyiptakeun danau anu gelis pisan. Danau ayeuna dikenal janten warna danau. Warna ieu asalna tina kalangkang leuweung, tutuwuhan kembang sareng langit di sabudeureun danau. Nanging saur masyarakat warna ieu kasebut asalna tina kalung Putri Gilang Rukmini kasebar di handeupeun danau.